Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi an hajabaka anhu. Mimma eta tetep tina sapalihna perkara ya dulu anu nuduhkeun ma ka anjeun ala wujudi qahrihi kana ayana sifat pamaksana Allah subhanahu maha suci Allah. An hajaba arien ngahalang Allah ka anjeun anhu ti Allah. Hitobun eta ngahitoban li amatina sika umumna manusia. Bima ku perkara laesa anu teu aya ma bimaujudin eta aya ma'ahu sarta Allah. Itapakot narima akur naon maqalatul arifina pirang-pirang ucapan pirang-pirang jalmi anu makrifat. Wa isyaratuhum sareng pirang-pirang isarahna arifin. Wa mawajiduhum sareng pirang-pirang pamanggihna arifin. Alama kana perkara zukiro anu parantos dicarioskeun emma. Min annama tina saestuna perkara siwallahi anu salianti Allah. Adamun mahdun eta eueuh anu meles. Min haitsu zatuhu tina ngijir sakira ari dat na emma. Layu sopu eta teu disipatan ma biwujudin ku aya ma Allahi ta'ala sarta Allah ta'ala. Qala parantos ngadawuh sahabatul arifina sapalihna pirang-pirang jalmi makrifat. Aba nyegah saha al muhaqqiquna jalmi ahli tahqiq kabeh ayyashhadu kana yen ningali al muhaqqiqun ghairallahi kasalianti Allah. Lima karana perkara haqqaqo anu nganyatakeun Allahum ka muhaqqiqun bihi kana ma min syuhudil qayyumiyati buktina ningali kana jumenengna Allah wa ihatati daimumiyati sareng ngaliputan langgengna Allah wa ma'aqauni ma sareng sarta kabuktianana perkara dzukiro anu parantos dicaritakeun ma adaman eta eueuh bahwa tah ari ma hijabun eta hahalang anilahi ti Allah ta'ala. Fa inna nasa maka saestuna manusia la yashhadu eta henteu ningali nas indan nadrihim dina nalika ningalina nas lil aqwani kana pirang-pirang perkara anu aya ilahia kecuali kana akwan wala yusyahiduna sareng teu ningali nas ningali ati maksudna mukawinanaha ka zat anu ngayakeun akwan ma'anaha sarta saestuna akwan la wujuda eta daya wujud eta tetep lahu kana akwan wal wujudu sareng ari wujud hakiki innama huwa eta pastina ari wujud hakiki lahu subhanahu lahu eta pikeun Allah subhanahu maha suci Allah. Pahada maka ari ieu la yashhaduna mimma eta tetep tina sapahina perkara yuqdo anu diitung min hutina aman naon al ajabu heran. Sumada karo teras nyarioskeun musannif adilatan kana hiji dalil. Adilatan kana pirang-pirang dalil tadulu anu nuduhkeun adilah ala annahu kana saestuna kalakuan layam bagi eta teu misti naon ayah tajiba yen narima kahijab Allah bitil kal akwani ku itu pirang-pirang perkara nu aya. Wa innal ihtijaba sareng saestuna ari
narima ka hijab bihaku akwan innam huwa eta pastina ari ihtijab lil awami eta pikeun jalmi-jalmi awam. Pakola teras ngadauh musannif kana lapad kaifa yatasawwaru kaifa kumaha yatasawwaru narima ka gambar naon ayah juba yen ngahijab yen narima ngahalang huka Allah naon sayuun hiji perkara wa huwa bari ari Allah alladzi atadat adharo anu ngadohirkeun ladi kula syai'in kana sadaya perkara bima ku perkara asyroko anu moncorong ma anu moncorongan ieu ma alaihi kana kula syai'in min nuril wujudi buktina cahaya sifat wujud wa qad kana sareng nyata bukti kul fi dzulmatil adami eta tetep dina poekna teu aya kama seperti perkara taqaddama anu geus ti heula mah fabiduhurihi tah ku dohirna Allah fil asya'i dina pirang-pirang perkara doharot mangka dohir asya wa idza kana sareng di mana-mana bukti naun duhurul asya'i nemrakna pirang-pirang perkara mutawakifan eta anu ngadago alaihi ka Allah fahilu mangka mustahil naon antah jaba yen ngahijab asyahu ka Allah hatta yakuna sehingga yen bukti Allah khafiyan eta nu samar ghairu dhahirin anu teu dhahir final idharo maka saestuna ngadohirkeun in mayufidu eta pasti namaedahkeun idhar duhurul mudhiri kana dohirna anu ngadohirkeun la khafa'ahu lain kana sambarna mudhir kaifa kumah yatasawwaru narima ka gambar naon ayah juba yen ngahijab huka Allah naon sayuun hiji perkara wa huwa bari ari Allah alladzi atadat doharo anu zahir ladi bikulli syai'in ku sakabeh perkara atas tadala sehingga ngalap dalil alaihi ka Allah sahal mustadiluna jalmi-jalmi anu ngalap dalil kabeh bil asya'i ku pirang-pirang perkara kama qala seperti yen parantos ngadauh Allah taala sanurihim ayatina fil afaqi sanuri maka bakal mere ningali kami him ka kaum ayatina kana pirang-pirang tanda kekuasaan kami fil afaqi dina pirang-pirang pajajahan wa fi anfusihim sareng dina awak-awakna kaum hatta yatabayana sehingga yen narima jelas lahum ka kaum naon saestuna Allah al-haqu eta zat anu hak anu nyata wadalika sareng ari istadala li anal atharo eta karana saestuna athar tapak ya dulu eta nuduhkeun athar alal muasir kadat anu mere tapak wa yuropu sareng dikenal muasir bihi ku athar pahada maka ari athar mako athar ya dulu maqamul mustadilina eta martabatna jalma anu ngalap dalil kabeh addu'afai anu lalemah kabeh kaifa kumaya tasawwaru narima ka gambar naon ayah juba yen ngahijab huka Allah non syai'un hiji perkara wa huwa bari ari Allah alladzi tadat doharo anu dohir ladzi fi kulli syai'in dina saban-saban perkara bidatihi kalawan dat Allah kama seperti perkara yakulu anu parantos ngadauh kana masa ahlu syuhudi ahli musyahadah ahli anu ningali ati au bi mahasini sifatihi atawa ku pirang-pirang kaalusan pirang-pirang sifatna Allah wa asma'i sareng pirang-pirang asmana Allah kama sapertikeun para yakulu anu parantos ngadauh kana ma sa ahlul hijabi ahli hijab ahli anu dihalangan fal asya'u maka ari pirang-pirang perkara kuluha tegasna sadaya asya majalin eta pirang-pirang tempat pertelaan wa madhahiru sareng pirang-pirang tempat dohir liduhuri ma'ani asma'ihi karana dohir pirang-pirang makna pirang-pirang asma Allah alati anu hiya anu arilati tafasilu ma'ani sifatihi eta pirang-pirang wincikan pirang-pirang makna pirang-pirang sifat Allah payadaharu maka dohir fi ahlil izzi di ahli mulia
naon konuhu kabuktianana Allah muizzan eta anu ngamuliakeun. Wa fi ahli dzillati sareng di ahli hina naon konuhu kabuktian Allah muzillan eta anu ngahinakeun. Wa fil ihya'i sareng zahir dina pirang-pirang anu hirup naon makna ismihi makna jenengan Allah al-muhi jenengan al-muhi teu hartosna zat anu ngahirupkeun. Wa inda salbil arwahi sareng dohir dina nalika nyebutna pirang-pirang ruh naon makna ismihi makna jenengan Allah al-mumit jenengan al-mumit anu ngamaotkeun anu ngamaotan. Wa indal atoi sareng dohir dina nalika masihan naon makna ismihi makna jenengan Allah al-mu'ti jenengan al-mu'ti dat anu maparin. Wa indal man'i sareng dohir dina nalika nyegah naon makna ismihi makna jenengan Allah al-mani'u dat anu nyegah. Wa inda ifadatil fadli sareng dohir dina nalika ngaloberkeunana nugraha naon makna ismihi makna jenengan Allah al-karim jenengan al-karim anu bageuran. Wa inda ijabatir doa sareng dohir dina nalika ngaijabahna doa naon makna ismihi makna jenengan Allah al-mujib jenengan al-mujib anu ngaijabah. Wa inda taslitihi sareng dohir dina nalika ngawasakeunana Allah al-madoro kana pirang-pirang kamadorotan wajar bil manafi'i sareng narikna pirang-pirang kamanfaatan naon makna ismihi makna jenengan Allah ad-daru makna atanapi jenengan ad-daru anu maparin madarat an-nafi anu maparin manfaat ila ghairi dalika duwi kasalianti anu parantos dicaritakeun. Wallahu a'lam.